Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Bismillah menjadi sekar pangiring catur sakan jadi panggugah rasa menjadi sarining kolbu darate hate malati ati diwuwuh ku alhamdulillah menjadi panundung rambu nuba jajat dina angan nyapukeun kriya jeung sum'ah nuba solengkrah dina mana nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panas tren dudupak sareng rumpak jadi sakinu kumaki dina ati sanubari dibiri kedua kalimat syahadat dirjanji sumpah molat salin ciluncak mulang udar tina tali gadang cindra tina supaya morek ecing sila bengkok senembah sejahusu nuturkeun galur di rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibatkeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu urang dipika cinta. Runtun syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu maha ngatur di handap mewah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salam na Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrak ngagurat ka para sahabat anu obat nu berat kana salat nu heat kana zakat ka para tabi'in tabi'ah nu geugeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu ancet pancet istiqomah iman teu umut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah mubalik hormateun simkuring guruwaneun jeung simkuring ais palampi pupuh lemur dikawit ibu kades kadus RW RT BPD LB tur LPMD ibu mewah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang ditanya kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun anu tani ditanya kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Ari ibu jeung bapak datang ka dieu pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Geratanya ka ustad nu deukeut naon tugasna ilmu. Maka tugas ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ibu jeung bapak geus boga ilmu, geus jadi oncor acan kana kahirupan jawabanana acan. Kabehanana ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi ka Bandungan ustad ge syukur keur wae. Ibu ge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik nya motrot wae. Berarti lamun kitu mah al ilmu nur, ilmu teh can jadi cahaya. Saha atuh jalma nu bakal kacahayaan ku eta ilmu iwal ti hiji syaratna anu wadahna alus. Ari wadahna manusia teh hate. Baju saragam, tiung saragam keurna nahaon lamun hate teu saragam. Tiungna saragam, bajuna saragam, tah hate nu kudu saragam. Baju bisa dibeli, baju celana bisa dibeli, tiung bisa dibeli, tapi kasaragaman hate mah kadang-kadang anu saragam oge angker syukur keur wae. Tah ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman. Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, agama sarua, masjid sarua, salat sarua, nabet pasea berarti tong nyalahkeun Quran, salahkeun eusi hate anu bareda. Bener. Well. Padahal
kudu ku urang diomean wadahna hate. Ibu hayang gelis babari lah, kulit hideung hayang glowing, naker skincare, produk nasa ge aya 1.750.000, bodas buka tiung anger punuk merengek, geblus karena rumah tangga skincare kabeli dengan sanoh henteu akhirna beungeut bodas awak begung, hayang gelis nepi ka nyiksa maneh, halis geus alus kerok ganti ku patlot, bari ieu teh bakal ngesang sagadeng deui balik pangajian picurigaeun batur naha leungit hiji. Sabenerna nu kudu ku urang dialusan jeung digeulisan lain awak-awak teuing tapi tah bareng jeung hate. Wadakna dipake, lipstikna dipake, silahkan artina ibu teh berseka tapi mohon dengan sangat sing alus nepi ka jeung hate-hatena ulah wadak kadal bibir beureum aiteun haseum pamatuk. Batur moal kahargaan wadakna, batur moal kahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Harga diri manusia teu ditangtukeun ku bajuna, harga diri manusia teu ditangtukeun ku kopeahna, harga diri manusia teu ditangtukeun ku udeng badagna, harga diri manusia aya dina hatena. Lalajoan ku ibu bangke lauk 25.000, bangke teri 30.000, bangke hayam 45.000. Coba manusia paeh teuneun di pasar moal aya nu meuli kabeh jelema bakal sieun matak ngalusan awak mah eta nu jadina. Maka nu kudu kunci hirup adalah hate ibu. Nanaon ge pangaosan alus, hatena alus, bubar pengajian bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hate kotor, walaupun minang pengajian tapi hate kotor, bubar pengajian kita tangga jadi sasaran pedak kedua antara pengajian jadi omongan. Mamang. Baca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Maca Quran alus hatena kotor teu saeutik geus maca Quran asa aing pangqur'ana. Ka masjid alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo tawaduh hirupna. Ka masjid alus hatena kotor bakal ujub jeung ria asa aing pang masjidna. Matak sumber tina segala sumber gumantung tina eusi hate. Bener. Mata jalma teh sing alus teh tah hate. Ilmu bakal nyamperkeun ka ibu, ilmu bakal nyamperkeun ka bapak, dan nabi ge teu sakola tapi naha nabi cerdas. Urang sakola nepi ka S1, S2 tapi naha bolongan wae. Aya hiji panyakit tah hate. Nabi teu sakola tapi pinter, nabi teu sakola tapi cerdas. Kunaon? Hatena wahyu lain nafsu. Urang sakola luhur wahyu coplok nafsu datang. Mun ibadah hayang disebut ahli, mun pengajian hayang disebut ahli ngaos, mun ceramah karena neangan duit keur naon hirup sarupa kitu lamun di akhirat tanpa tepung jeung pahala anu bener mah. Geunah ieu ceramah unggul sararea. Nah, da salah adar kabeh ge jalma mah di dinya tempatna. Bener. Matak hakikat hirup tahajud alus bareng jeung hate nu alus, beres tahajud teh ibu bakal katempo tawaduh hirup. Tahajud alus, hatena kotor, meme tahajud ge rapang dina Facebook, OTW tahajud. Encan tahajud geus hayang dinilai ku manusia. Naha berharga mana antara penilaian manusia jeung penilaian Allah Ta'ala. Matak hirup jelema nu alus hate teu hayang disanjung, teu hayang dipuja, teu hayang dipuji. Naon sababna? Puji mah alhamdulillah, puji mah nu Allah lain nu urang, lur ah. Maka gara mamam dan selama kita beda jeung batur maca sholawat alus kudu heueuh tapi geunahna maca sholawat kudu ngeunahna ucapan sanggeus maca sholawat ulah sholawat digeunah-geunah ari tatangga jadi hate ku bibirna. Aduh keheula tidak. Mata kuncina adalah hate. Bener ya. Kajian dekitu dekieu ibadah ngingking na ka ciri. Sarungna ngagolomreng ka masjidna leukeut tatangga jadi hate ku bibirna teu nembongkeun ibadah nu sabenerna. Sabab ibu kudu sadar, kuring kudu sadar manusia mah butuh ku batur. Jeung ngaran manusia ukur disebut nama jeung kudu sombong sagala. Disebut pinter lantaran aya nu bodoh, disebut beunghar lantaran aya si miskin, disebut pejabat
tido gue na kursi turun ka rakyat. Nah, apa cucungi pejabat mau jadi lamun teu dicoblos ku rakyat. Mata hei para pejabat, hargaan tah rakyat. Jadi pemimpin, jadi pejabat, oh rakyat, narek ngurus cucumu. Anger kedaulatan ada di tangan rakyat, mata geus jadi pejabat tong legek, tong sombong, anger maraneh jadi telatara dicoblos rakyat. Benar. Ustaz ge sarua kuring bisa ceramah di tempat aya jamaah, eueuh jamaah narek ngomong jeung tembok. Mata hakikatna nu ngaran hirup lain kuring nu kudu dihargaan, tapi kuring kudu ngahargaan ka ibu jeung bapak lantaran geus karsa sumbi. Eueuh ibu, eueuh bapak, saha nana gerhana, eueuh nanaona. Bener. Disebut pinter kudu bodoh, maka jelema geus pinter tugasna oncoran jelema bodoh, tapi nah kenyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh. Deuk ngaledek batur mah tong pinter jadi jelema beulek ge bisa. Karena nahawan sekolah luhur igunana ngaledek batur malur ah. Ayo. Ya no, paneng tunggu tarik. Ngarti. Disebut beunghar kudu miskin. Maka tugas jelema beunghar teh bantuan si miskin. Gara tempo keleng beuteungna si miskin bere beas. Gara tempo si miskin teu boga imah pangyieunkeun ku sararea. Gara tempo budak yatim hayang sakola bang sakolahkeun. Kaciri Islam teh kakuatanana mana buktos poe ayeuna eueuh ilmu karek samatna bibirna, ilmu karek samatna panona can aya dina gawena. Bener. Nah atuh. Coba nu miskin jasana ge gede. Tara pernah perhitungan ngaran jalma miskin. Bahkan anu dijamin ku Allah nu pangheulana ka sawarga lain nu beunghar tah si miskin. Nah hiji si miskin mah dihina sabar da eueuh pengacara nu bakal melaan si miskin teu bogaeun duit. Mun diledek batur cukup nyurucut cai panona si miskin, tapi akhirat dimulyakeun ku Allah lantaran ladang kasabaran diledek ku jelema beunghar. Dan hampura jelema miskin mah gede jasana. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan. Coba lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot sia eta pikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia kabehanana butuh ku batur. Ibu lahiran ditulungan ku bidan, bidan adalah batur. Di bajuan ku batur, di huapan ku batur, isep gede disakolakeun, di guruan ku batur, nyieun imah menang batur, asongan cai ge ku batur, gelasna menang batur, baju menang batur, naon anu perkara nu teu menang batur, maot dipoehan ku batur, ditahlilan ku batur, dikuburkeun ku batur, matak jelema anu goreng jeung batur antep hirupna cenah sorangan. Manusia butuh ku batur, maka ulah coba-coba goreng jeung batur. Well, pada kuncinya adalah hati. Benar ya. Di mana atuh ilmu bakal cicing? Ilmu bakal cicing hiji dina kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Lain dina baju ilmu mah. Ilmu na kolbi, na kauli, na fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Karena nahawan gamis ngangsar tatana jadi hate ku bibir, ha? Artina tah hate kolbi kauli fi'li hatena ucapanana pagaweanana. Nana gerhana ayeuna ceramah ulah waka disebut ilmu lamun ibu can lalajo akhlak kuring nu sabenerna. Iya mah kuring ceramah teh keur ngadongengkeun ilmu. Aya ngadongengkeun mah ibu bisa, kuring bisa, mahasiswa ge bisa, tapi nu teu bisa mah tah migawe tina eta ilmu. Bener. Nah, ieu ceramah euy unggul kabeh. Ari heueuh atuh. Kuring ceramah ieu ulah dianggap luhur ilmu. Pinter euy mana gerhana. Waduh. Jelema pinter mah lain pinter ngomong, pinter gawe. Nabi Muhammad beres ceramah dibere domba di tengah jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta domba butuh anjeun nya kop atuh keur maneh milik kuring rezeki maneh. Nana gerhana panitia geus nyiapkeun.
kerupuk kiripi ke ayam beja ada cepil jadi UMKM nanti kerupuk aja kiripi waduh lah mau nabi kata mahanan pegang di jalan ku ibu jeung bapak penta eta kerupuk aja kiripi ke asup amplopna dibikeun moal alus ibu teh sudut mama pegang kan hasil kesepakatan dia dibikeun moal jeung ibu jadi lamun ku abdi teh dibikeun lain salah abdi salah ibu pas hasil musyawarah bisa weh kalbi kauli kalbi hate kauli ucapan pilih pagawean matak nungaran ilmu hakikatna tempo hatena tempo omonganana tempo perbuatanana keur naon ngadalil sodaqoh lamun rakyat teu kabantu keur naon ngadalil zakat lamun masjid teu kasumbang keur naon ngomongkeun sodaqoh lamun aya nu miskin teu kabelaan di mana letak sodaqona hanya sebatas bibirna tanpa katempo gawena weh nu hadir di dieu teh di dinya tempatna teh karek pinter ngomong aral atuh kabeh ajengan teh nyaho dalil wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ulah bercerai-berai bisi musuh babari datang kanyataan ayeuna lalajoan ku ibu teu saeutik jelema nu boga ilmu papaseaan wae parebut usoli jeung teu usoli kunut jeung teu kunut heeh nu hiji subhana rabbiyal azim jeung nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nyieun deui aliran anyar subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi dipikir-pikir rada garelo matak naon lamun hirup silih ajenna Islam deuk diajen usaha lamun lain ku umat Islam eta sorangan tong nempo bajuna tong sok nempo wujudna tong nempo jirimna gerak tempo mah naon perkara nu diomongkeunana aya bener pek tarima lamun salah gawa tolak nana gerhana ge kikieuan teh da euneuh haja lain teh hayang digamis ngan acan makomna masih era ku awak sorangan mun gamis dipake mun udeng diangge lamun bibir nganyerikeun hate batur teu nembongkeun sirah di bunian hakikat nu kudu di bunian eusi sirah nu sabenerna lur atuh dah ai cangkang mah kitu kene dah atuh di Indonesia loba pisan perbedaan Ustaz gimana reda bae we asli bae we nama kenyang baik beda guru, beda karakter, beda lingkungan, beda biologis, beda letak geografis pasti bakal hasilkan perbedaan tapi ibu kudu sadar di imah ge ibu cicing teh jeung nu beda lalaki jeung awewe beda ngahiji borosot cipejuk hayang sarua lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak kucing mata kurang teu ngarep neangan jelema nu sarua tapi teangan jelema anu beda tapi hakikat nama kumantung karesep ibu mama hayang ulang nu ceramah teh nu nerangkeun karuhun baheula ti mimiti Mahmud sajawa barat katerangkeun ta eta mah ahlina bagian Abuya Muhyiddin di Sumedang mama hayang nu make marawisan sholawatan eta mah aya tuh di Kutawaringin Kiai Haji Salimul Api mama hayang anu make kupluk Epi Effendi mama hayang nu jiga ojek online urang mama hayang ngelentong anu ngeunah kana hate dikumpulkeunana Aagi saudara-saudara yang budiman pada kesempatan ini alhamdulillah ya bisa hadir di Cimaung ini Cimaung ya kan Wilujeng bertemu sama AA ya cicing kerja di Agim bersyukur sekali ya bisa hadir tengah-tengah jamaah yang suasananya banyak tapi AA mohon dengan sangat gunakan ini alat untuk berzikir sama Allah Ta'ala. Kalau di sini ada pemuda dan pemudi putus dari pacar, bersyukur. Lebih baik kita putus sedang pacaran daripada kita putus ketika kita berumah tangga. Karena
cicing atuh ibu pokoknya ngupahan maneh. Karena manusia itu bodoh, tidak tahu mana yang terbaik untuk dirinya. Ketika ibu dulu pacaran dengan orang yang ganteng, ternyata jadi dengan yang petot. Bersyukur ibu. Kenapa kita harus bersyukur ketika kita jadi dengan seseorang yang petot? Ternyata yang tampan itu mudah sekali untuk selingkuh, tapi yang petot tidak mau selingkuh, lebih hempayung. Agi banyaklah berzikir, karena orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan bisa hidup tenang. Maka membuat sebuah lagu ya, jagalah hati. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Iya panitia bingung mikiran amplop ke Agim dah. Nah, cenah imane da urang mulung lagi nana gerhana nu datang Agim. Bahkan bayar tuh hiji awak jadi dua. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Oh, tidak hafal, tapi tidak sadar ini bukan panggung AA ya, ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama hayang melentong AA Gim bagianan. Mama hayang kembali nyanyi Roma. Tapi ke ayah nenek-nenek cerik ngadeunkeun lagu Roma Irama. Cina kunaon ai emak cerik. Kok cenah eta laguna kuat tegeunah kana hate ngomongkeun akhirat. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Lain maksudnya teh tidak lebih kan itu teh kan lega. 10 kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Oh 50 dia 100 dirinya ya habis ngarah apa ngebeda lain bejana di dia teh. Bi, di dia bibi teh. Bibi di dia. Oh, bibi abdi. Jadi abdi mah nomor duit langsung di aku dulu. Pangalengan ya. Uang. Di Pangalengan yang uang. Nah, ini ana ada Allah ge loba nitah teh jeung loba merek. Karena urang mah loba nitah tapi hese merek. Jadi teh cenah beja nama bos kurupu. Bos kurupu, aya bos kiripik. Bukti
pos kiri pikirna cenah abdi tadi doakeun punten abdi mah ngadoakeun we hari kira-kira teu mere mah sok ngadoa sorana tetapi kali ini di dalam kuburan gede di saha di bapak ieu budak calon pejabat dititipan sakieu nepi lagi sakieu sabanu ayeuna dititipan gede nepi nama karaya teh leutik aya calon pemimpin sieun ku ieu ku angin nuhun bos kerupuk tinggal bos kiripi tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Bakal hareudang, bakal capek, kira-kira kaharti tuluikeun. Kira-kira teu kaharti. Hidayah jelema teh Pak tergantung. Aya nu hidayah lewat Roma Irama bisa jadi. Mama ngolong ceramah teh hayang nu tegas eta mah Habib Rizik jeung Habibah. Mama hayang nu pinter maca Quran jeung hadis eta mah Ustaz Adi Hidayah. Mama ceramahna hayang nu bari aya heureuyan eta mah UAS Ustaz Abdul Somad. Mama ceramahna hayang nu make budaya eta mah wayah Abah Asep Sunada. Geus teu kudu pahiri-hiri tampian pagirang-pirang kalancuran KBG keur dakwah jelema teu sampurna mending oge menyempurnakan ku cara silih ajenan jeung batur silih hargaan jeung tatangga beh dituna jeung baraya kakara bakal terjadi persatuan dan kesatuan. Maka hirup kudu kosong. Ieu nu hadir lamun teh mah geus ngarasa boga ku ilmu ngadengar ceramah kieu bakal malang hate bakal eah-eahan. Nah, bongan hatena Pak nolak ilmu batur lantaran diri asa aing panggableng. Padahal teu sadar nu dibaca ku urang teh la ilaha illallah, teu aya nu ngelmuan angin Allah, teu aya nu ngabisakeun angin Allah, teu aya nu ngawujudkeun angin Allah, teu aya nu ngajadikeun angin Allah. Jadi pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus oge di urang nasaha matak tong segala di aku urang mah teu boga naon-naon iwal ti Allah menakdir. Nana gerhana ge ku ibu toong aya merek ti ustad da eueuh. Jeung nepi ka detik ayeuna teu sadar. Sing dari urang teh saha? Ku batur teh gedenya diundang ceramah kuring bingung. Ari urang teh saha? Teu sadar, ibu dalam sadar memual kieu. Ieu mah segala deuk apel. Lamun payung mah ternyata ku takdir mah ieu nu ngaran takdir lain ayeuna baju geus takdirna jadi penceramah mah alhamdulillah sa Jawa Barat kakurilingan tah anu pecakan ku RT jubah sing badag udeng sing badag gamis sing ngangsar tas becekelan kumaha ceuk masyarakat aduh RT anyar tobat lantaran lain takdirna. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician. Boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, anjing sekalipun bakal jadi oncar ilmu bikin jelema nu kosong hate na palebah mana orang kudu guru ka anjing. San najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh tapi najisna baham manusia mun nganyerikeun hate batur leungeun ka antal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Apa dalil eta teh ngomong teh salamatul insan min khibdil lisan salamatna jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna wiridan dituluykeun baca Quran minang ari diwir loba nganyerikeun batur mah hampura Quran nu mana nu keur dibaraca well kosong jelema nu kosong hate lalajuan hileud pan merah 80% jelema pangi jeung hileud 80% dipaehan eta hileud sabab jelema sieun ku hileud ngabuntel 40 poe 40 penting bijil panas keluar jangjang bijil ngaran kukup tina hileud dipikang ewa lahir kukupu jelema resep mungkin bisa jadi ibu ayeuna
kuring anggape urang teh keur jadi hileud bubar ti dia tong jadi hileud peuteuy panitia diomongkeun udunan gede ai dahareun eueuh hileud peuteuy ulang ustad kieu patut jadi kopea-kopea acan hileud peuteuy justru urang keur jadi hileud geus pengajian kudu robah jadi kukupu hileud dipikasieun kukupu dipikaresep nah bisa ayeuna urang lamun mah Allah bencieun ngewaeun ka awak urang beres pangaosan ieu sing Allah pikaresep ka awak urang ku cara jawab ku ibu ladang pengajian teh larapkeun tapelkeun tong goreng ka salaki balik tidak bisa lagi gerbaut gewa tangkep ku ibu ayah cek salah kita gunawan mana balik pengajian di lebay oh hijrah paling kuat dua poe ngebelah dia karena disebut ibadah malain katempo ingking na lain ibadah mah cukup diri jeung Allahna kayaknya ibu datang ke dia ibadah teuing kumaha teh we kadang-kadang batur nu teu datang ka dieu keur ibadah ngan teu katempo masak nyamuk nyamel salakina datang mah nah teu ngaos bapana dua alasan hiji teu acan waduh widi ti bapa teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki iya oh lolobana mah henteu tak mau belah dia mah kadua pilih bapak lapar emak teh pandai pangaosan mah eueuh sangu eueuh pasakeun ai kitu mah bapak emak masak mah nyamel bapak teh hayu we urang tua ibadah nu teu kacatat ku ibu kacatat ku Gusti Allah ayeuna ibu datang ka dieu bisa jadi ibadah heueuh gumantung hatena bawa-bawa ada lagi ibu teh keur cicing laporsi nemuan ibu mana nya bobongok majikan kuat hilang di lohor kuat eueuh bari geus jam 1:30 kudu moeng kata asar itu juga hoak salaki di mana kumaha cek ibu nya pangaosan atuh oke jeung nanya sagala da kitu maneman batakna datang ka pasamuan teh batur ngaji teh tuturkeun lain ngajero bae di imah sia mah jadi mama teh di mana pangaosan lain tuh hek nyamu hek masak kurang atau lalaki mah lain kitu we naon mana nyare karena pangaosan murtad peletuk eta ladang pengajian kada masuk berarti ibadah mah ditanggukeun lain nu nemrak nu nyumput bener aya urang ibadah sok hayang ditemrak lo santuna dipotong jion status alhamdulillah berarti santuna ini ruji buka kongkorong hayang kadulu wae batur jepret foto jion status alhamdulillah dari suami 40 gram dihanap ayat tatangana ngomen kumaha ngomena gue harus bilang wow gitu di komen deh panasan dari sini ontrok asa kos negara ya jelema dipikir-pikir mana atuh Allah sedengkeun jalma nu dibajadin dijamin diberi kasalamatan ku Allah ti ibu lain jelema nu pangaosan lain jelema nu pangaosan lain jelema nu salat lain jelema nu zakat cicing bisi lieur ya lain jelema anu sok ngaji lain jelema anu ka masjid lain lamun dia ceramah eureun bakal nganggap sesat ka urang kata cicing ulah lubang ijab ya lamun teu ngarti bakal kacau iya anu salamat nu dijamin ku Allah teh lain jelema nu salat lain jelema nu ngaji lain jelema nu pangaosan lain jelema nu maca Quran lain saha atuh nu salawasna hirupna bareng jeung Allah teu saeutik jelema salat tapi coplok jeung Allahna mana bukti geus salat ngawiwirang batur geus salat ngahina batur geus salat ngarendahkeun batur di mana Allahna nu puguh mah salat ukur jentulna tah berarti artinya oh bising ke balik tidir anak ya Ustaz geningan nu bareng jeung Allah urang maca Quran apakah bareng jeung Allah teuing buah-buah bareng jeung duit gening tadi bayar mah teu datang karena gerhana ceramah jeung Allah teuing tahun hareup ulang teuing tong dibayar datang moal sudon wae Gusti kumaha ieu hate anjir aing kalau ke pengajian ke Pak Ustaz boleh mineng ke
abuya minang na ieu hate nepi ka teu beres. Jawab ke ibu. Bengok gitu. Dana gitu. Naon? Lain surudon ngan mayakin maneh lain nabi, maneh lain ustad, maneh lain kiai, maneh teh sarua jeung urang anu pasti we lamun dibere ku batur teh moal bisa dibikeun deui. Bapak ibu kitu. Andai kata ibu aya nu mere tuluy di jalan aya nu menta teu dibikeun moal. Ari pada sarua mah tong ngomongkeun batur. Berarti nana gerhana teh adalah lain wali, lain ustad, lain kiai, lain santri. Mau disebut ustad oge. Nah, berat. Palebah mana beratna? Nu jadi pejabat moal mungkin syukuran dangdut, lamun apal kana gawe sanggeus jadi pejabat, ari karek ngaran boga jabatan mah eta mah pamere rakyat, tuluy syukuran kuna beuh dangdut, eta mah karek nyaho jadi pejabat can apal gawe sanggeus jadi pejabat. Nana gerhana disebut ustad kiai ajengan teu hayang. Nah teu hayang sabab kuring wawuh jeung nyaho warasatul anbiya. Ustad kiai ajengan adalah pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal penting baru sampean nadang tahajud. Ustad nu mana nu baru sampean nadang tahajud? Lamun di Cimaung aya baru sampeana urang yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun baeur, yatim katulungan, miskin kabela, masjid kamakmurkeun. Itulah warisan Nabi. Aya ayeuna nu kitu. Mangga emutan, can meujeul disebut ustad, can meujeul disebut kiai, can meujeul disebut santri. Nah meunang RT make baju camat. Emutan. Lamun kuring RT make baju camat, Satpol PP bakal neangan. Nah, kuring bisa jadi disebut camat, kuno teu nyaho, ngan kuno nyaho mah disebut teh camat kajajaden. Jadi mama. Jadi pada dasarnya nana gerhana adalah manusia biasa nya atuh urang mah biasa-biasa. Sahanu luar biasa tuh para ulama di dieu aya di Cimaung. Kiai Haji Ustaz Bule, Abuya Muhyiddin, terus deui ketua MUI, ketua DMI, anjeunna ulama mah urang mah lain. Matak bisi ibu rek balik yuk. Nah, kuring sadar jeung mung disebut ustad, kuring apal kana gaweana jadi ustad dan naon warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sedengkeun urang nu diwariskeun ku nabi ka pigawe teu ku ibu? Mamam sok. Ka pigawe. Nabi setahun kurban 60 onta, masjid dibangun, yatim kabere, miskin katulungan, tapi bumi Nabi opat kagenep sagajlengeun. Apakah aya jalma nu saperti kitu poe ayeuna? Masjid dijieun, yatim kabere, miskin kasumbang, rakyat sangsara kabela. Imahna butut, itulah Nabi. Bumi butut, masjid megah. Ayeuna di dieu masjid butut, imah megah. Lain wel. Ayeuna orang nu hadir di dieu bukan duit 1 M andaikan. Deuk nyieun imah, deuk nyieun masjid. Halus. Imah. Tanya nana gerana eta kitu kebengok maneh. Abdi sarua imah. Berarti urang mah level urang lain ustad lain kiai lain ajengan sarua we abdi teh jeung ibu. Padang lamun sarua jangan saling mendahului. Well, kasih hati iya teh dina agenda Agustusan sanajan can 17 Agustus. Artinya bangsa urang lamun 78 tahun katukang, bangsa urang pernah dijajah ku sabaraha negara? 5 negara. Portugis, Inggris, Perancis, Belanda, Jepang. Nu panglilana Belanda. Nepi ka urang Cimaung mah saking ku akrab urang Belanda nyebut nage uwa. Walana. Bari Belanda mah irungna ge galede tapi nahaya mah leutik. 360 tahun atau 3,350 tahun cenah bejana eta kita apa? Lila urang dijajah ku Portugis, Inggris, Perancis, Belanda, Jepang. Jepang 3,5 tahun maka aya bahasa Belanda. Lamun urang Sunda babarengan jeung Belanda, cek urang Belanda duigen teh artina teh kala pangora asup kana letah Sunda janten duegan. Kalau Jepang 3,5 tahun maka lahirlah bahasa Jepang. Kaligata garobae hoi
naon wae bakal jadi subur, tanahna subur, rakyatna makmur. Waktu harita nepi ka Jepang jeung Belanda kabita hayang ngajajah bangsa urang, deuk dicokot kakayaan bangsa urang. Gold, glory, gospel. Punten nini mah ungeuk ke sementara. Sebab bahasa ilmu bahasa asing. Gold, glory, gospel. Gold, kekayaan. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil emas, Freeport. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil timah, tuh daerah Bangka Belitung. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil tembaga, Sulawesi Selatan. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil Perak, Banten. Bangsa urang ngagali tanah anu daerah lol sampul jempolet. Tambang timah anu batur, tambang perak anu batur, tambang emas anu batur. Urang Cimaung boga hiji kudu dipertahankeun ngaranna tarik tambang. Sakitu oge lumayan sanajan kokon merengkel. Artina tapi kadetik ayeuna urang dijajah matak geus para ustad, para kiai, para ajangan tong sok para sea wae. Budak ayeuna urang keur digoda, budak urang digoda ku game online. Asongan HP, asongan Quran, Quran diteuneun, HP digugulung 24 jam. Bener. Isap geus gede, rada kolot saeutik, digoda kunaon godaan anak keur pemuda-pemudi. Digoda ku judi online Depok. Inung bapana digoda ku pinjaman online. Akhirna tiungna denai, bajuna denai, HP na Oppo karena hutang pabari poho. Jadi pada dasarnya urang geus tong loba pasea, tugas urang mah yatim gera belaan, miskin gera tulungan, rakyat sangsara gera bantuan, masjid gera suburkeun, jeung batur kudu silih hargaan. Eta tugas urang lain kudu burger jeung pasea wae atuh. Geragap atuh teh. Bener. Mun ti ditu ustad, ti dieu ustad, gareup eta ustad, jamaah menjadi korban atas nama Islam menjadi korban, moal Kristen, moal Hindu, moal Buddha, tapi nu bakal jadi korban umat Islam eta sorangan. Bener. Sedangkan ayeuna geus terjadi. Burger we teu ngarti guri. Bener. Ulah so hirup sempurna hirup, anger manusia mah aya kurangna. Ibu dihargaan ku batur lain ibu nu berharga, tapi Allah nutupan aib ibu. Rana gerhana dihormat batur lain kuring nu terhormat, tapi Allah nutupan aib kuring. Allah nu boga ibu, Allah nu boga na kuring, nutupan aib manusia, tapi naha manusia bet muka aib manusia. Hari orang makhluk di mana? Aing ngaku umat Nabi Muhammad hamba Allah. Hari aib batur dibongkar, geuning Allah menutupan aib ibu, geuning Allah menutupan aib kuring. Nah hari manusia bet ngabongkar aib manusia, hari orang teh bener hamba Allah. Deui buah-buah hamba hawa nafsu. Bener. Arek dibongkar. Sok, kan kudu sadar ya. Innallaha ma'ana. Nu bari salamet teh jeung Allah teh jelema nu babarengan jeung kami salawasna. Innallaha ma'ana. Hayang nempo mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana. Ibu sudah? Apakah ieu pengajian babarengan jeung Allah? Teuing. Lamun pengajian babarengan jeung Allah, saha wae nu rek nyaritana, ustad deukeut, ustad jauh, deuk nana gerhana, deuk saha pasti bakal jumlahna loba nu datangna. Kadang-kadang begening teh bere ustad deukeut mah teu datang. Berarti lain jeung Allah sebenarnya, jeung saha atuh, jeung karesep dirina masing-masing. Lepo. Tah. Jaka, sodako, apakah bareng jeung Allah? Wallahu alam. Nu jelas nama bareng jeung asa kapuji. Pejabat, apakah bareng jeung Allah? Teuing. Nu jelas nama jeung mentingkeun diri sorangan. Pak Ustad ceramah jeung Allah, wallahu alam, buah-buah jeung duit. Mata hakikatna geuning salametna urang boro-boro mah akhirat, dunya geus katoong. Jelema nu bakal salamet nu bareng jeung Allah, tapi kanyataan urang Allah loba dicoplokkeun nu aya nafsu sorangan. Weh. Bener ya. Mana nu bareng jeung Allah teh nu sik meuli sulit ati goreng pucus. Nu batur nyen gedong membul holo. Nu batur meuli mobil ratu angen, anu batur meuli sawah ka rumah sakit, anu batur meuli motor ngadon pae. Lain jeung Allah nu kitu mah jeung panasa. Paingan bahasa Allah innallaha ma'an.
jalma nu bakal salamet teh anu dirina babarengan jeung kami salalakas. Nah, kakak kali hayang nempo mana nu bareng jeung Allah teh? Mana nu bareng jeung Allah? Iya suka. Monya nu bareng jeung Allah ngopi sorangan. Teu bagi laku. Nu bareng jeung Allah teh mana atuh? Kahartos rupiah. Lamun ibu hayang bareng jeung Allah enteng. Allah Muhammad sih. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah mibanda sifat 88 netes ka saha ka Nabi Muhammad, maka palingan nabi dijadikeun nabi jeung rasul sabab katetesan ku sifatna Gusti Nabi rahmat Allah Rahman jeung Rahim, Maha welas Maha asih. Geuning nabi ge katempo nyaahan asih jeung asihan. Tah ayeuna urang umatna nabi Maha welas Maha asih, Nabi Muhammad nyaahan jeung asihan, ari urang bisa rada hese. Allah Muhammad. Allah adalah pangeran urang, Muhammad adalah nu diutus keur nu disanjung ku urang, nu dikiblatkeun ku urang, tinggal ka urang. Allah boga sifat ya Rahman ya Rahim, Maha welas Maha asih. Nabi Muhammad sifatna nyaahan asihan, ari urang. Lo budak tetangga dagang comro, nongtot leho, meuli moal. Halus. Kenapa kejeng moal meuli? Berarti ibu lala joleho lain nu percomro. Na awak ibu aya pika keheuleun, na awak ibu aya pika ruciteun, na awak ibu aya pika geuleheun Allah, tapi Allah teu nyabut nyawa ibu, ditahan malaikat, ulah malaikat samemeh tepung kana waktuna, padahal malaikat we ayeuna gregeteun hayang nyabut nyawa ibu. Malaikat gregeteun hayang nyabut nyawa bapak, tapi ku Allah dilarang entong tungguan tobatna. Jadi Allah Rahman Rahim, lain nempo salahna ibu, lain nempo gorengna ibu, tapi Allah keur nunggu tobatna ibu. Matak jalma maot kade ulah dituding ajen bobok takang tarok tukang mukakeun erok tungtung hirup bisa jadi Allah mikarido husnul khotimah. Ayeuna urang gua maot keur momogeun batu dan numonis malain urang lur, dan tukang mabok, dan tukang judi, dan tukang zina, urusan si eta teu bisa diponis ahli neraka ku urang sabab urang teu nyaho. Surga jeung neraka lain ditangtukeun ku kuring, tapi surga neraka Allah nu boga. Matak ibu hayang ka surga geura cicing ayeuna jeung Gusti Allah. Osok ngadoa ya Allah papari abdi ka saya. Apal geus salat subuh ya. Geus wiridan. Ya Allah paparin abdi ka saya. Urang mah teu yakin. Doa eta diijabah, teu yakin. Nah, akhirat mah urusan Allah. Allah nyieun kahadean keur jelema nu nyieun kahadean, deuk meunang kahadean akhirat kumaha sedangkan di dunya bisa capekeun wae. Lamun bener cek ibu ya Allah paparin abdi kasayan, jawab atuh kahadean teh di alam dunia, akhirat kalau nu boga, maka dunya ibu nu kudu nyieun. Gurumuy tatangga bari ceuri. Assalamualaikum. Jawab ku ibu. Waalaikumsalam. Bari sering. Waalaikumsalam. Aya naon? Nyata budak sakola can kabeli seragam, terus can kabeli sepatu, deudeuh teuing. Sabaraha butuh? Langsung ka ibu teh. Sabaraha butuh? 300. Geus tong loba omong. Ieu aya bisa jadi maneh datang ka dieu, hate maneh digerakkeun ku Allah. Kami tadi nyarita jeung Allah, Gusti paparin abdi kasayan, maneh jawaban ti Gusti Allah. Ieu bawa beulikeun kana saragam. Eta nu hayang meunang kahadean akhirat kalon. Da kajen keprok begitu. Ya Allah paparin abdi kasayan, gurumuy tatangga. Tina basa-basi lagi geus lain kitu. Ngaganggu keur wiridan der aya maneh. Geus kacau sia tah. Jumutrat jamotro teu disuguhan cai-cacan, gek diuk sok geuwat ngomong aya naon deuk wiridan deui. Tapi ka wiridan dianggap kiblat surga sia tah. Sok aya naon ngomong. Budak sakola, can ka bedak sapatu, terus saragamna eueuh, terus ka dieu dianggap mamah dedeh geus curhat. Lain deuk ngeclok. Jelema ayeuna kana utrak ngeclok Suraseri, pelebah mayar buateun hoream. Tiba-tiba dibere ngadon di ceramahan, anu keur butuh mah teu butuh ceramah, butuh lagi ku duit. Geus kitu teh.
nama kieu kamari ngaliwat kaburuan hiji jelema keur ngariung opatan dibikeun kakak jeung KTP kurang saurang anggotana mana ge apal geuning budak parawan duaan mau motor beat sarua sukana ganggang marawa kantong tah kadinya werkes rumah Bang Emo poho tadi ka Allah ya Allah paparin abdi kahadean tapi dijawab ku Allah ditolak malahan dinyerikeun hampura mun di akhirat teu meunang kahadean bungan di dunya teu nyieun kahadean kahartos nah atuh mah doa teh meuteuk cukurang ge teu yakin doa ibu dijabah lamun tanpa jawaban ti awak ibu hayang ibu selamat dunia akhirat kumaha doana Robbana atina wa fil akhirati wa qina azab tuh kabeh apa kan jawaban di ibu candang ku aya mun bener hayang selamat dunia akhirat salamatkeun poe ayeuna panon tawadungkeun ceuli tong resep gosip bibir tong ngomongkeun batur kalengkah tong kana salah hate sing nyacas bodas tong kapanasan tong siling tong bidik tu miling batur demi Allah selamat dunia jeung akhirat ari ngomong hayang selamat dunia akhirat ai bibir ngomongkeun batur ceuli resep kana gosip panon popolotot ka salaki hate panasan wae salamet moal dikepret batur kahartos ya makana kadoa teh jawabanana melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade maka menang hade melak goreng di akhirat ge menang jawaban akhirat ternyata ayeuna dunia ngalawan tuh bangsa urang ka Jepang jeung Belanda ngalawan waniat mana bukti Tasikmalaya dipimpin ku Kiai Haji Zainal Mustafa ribuan santri digunukeun diborogon didorodon ku Belanda cing jarungkau melor dina dadana ngocor darah kawalungan Ciamis asalna Pakuan bajaman baheula kerajaan Ciamis lain Ciamis Pakuan sanggeus datang Belanda didorodon santri ngocor darah kawalungan maka robah jadi Ciamis artina cai, amis artina hanyir Pakuan dirubah jadi Ciamis lantaran lalakon perjuangan para santri jeung ulama maut mati di medan jurid perkaya di medan dana laga jadi Indonesia bisa merdeka teh lain ladang heureuy ladang nyawa ibu bener Sumedang dikenal dengan perlawanan Bupati Sumedang jeung rahayatna saha kolonel pangeran kolonel rakyat nepi ka ancur lebur mati di medan jurid di mana tempatna di cadas pangeran nah kuring apa eta aya lagu calung baheula hujan cimata terus cadas pangeran baheula hujan cimata pisan tempat jeung ya ibu mapuluy leungit sejarah eta muncul siana leungit di dinya mata poe ayeuna nu dikenal cadas pangeran lain pangeran kolonel tapi siana leungit di dinya kabongan berita dukun anu cicing di jalan ieu kuring siana digusur goreng koneng aduh padahal mah dibawa ku tiung koneng sajam harita pelentung di Cirebon nah ari ibu bawa siana Subang ngalawan penjajah ku budaya nepi ka ngalahirkeun budaya Subang ngaranna Singa Depok singa lambang kekuatan Belanda ku urang Subang mah ditumpahkan ku budak sunatan Bandung dikenal dengan Bandung Lautan Api maka pahlawana nolol Muhammad Toha diberebet di dieu bom meriam segala rupa dibengkeut geblus ka museum tempatna Belanda nyimpen senjata ngancurkeun awakna Ridho mati di medan jurid perlaya di medan Danalaga demi Bandung ulah dijajah ku Belanda dilakonkeun ku kuring Indonesia bisa merdeka ladang darah ayeuna geus merdeka di Pentahudunan 50 RT dicarekan mau anu keprok begitu tadi nya oh panggeulana udunan jadi itu menang udunan jadi tina udunan ibu nu untung saha nu untung kuring atuh capek teu aduh kuring nyaraah teuing kunaon make jeung
naon Geti suci nyiram bumi dua mulang sentra tulang lemah bapak dinyung kepertiwi jika bukan putra bangsa nyatana pahlawan silung pahlawan Bandung Selatan patriot bidayah kolot tuku diwangun ngajadi ciri tarate lumangkat jadi ciri gugurna pahlawan kohan geti suci nyiram bumi dua alah ngeunahkeun RW teh kudu latihan ayeuna we sok jika bukan put waktu satu saja pahlawan pahlawan Bandung Selatan patriot bidayah kolot tuku diwangun ngajadi ciri tarate nu mangkat laon jadi ciri gugurna pahlawan ditinggal teh ibu-ibu nu Yuswa tiap 50 menit itu arah balik teh ditemboy udah ora da ngabungkul bareng teu apa ya kata biar ngapalin dia kan 50 kan itu mah ketemu ngapda teh iya baru udah penting diikat ke kulalakon orang Sunda lewat budaya nada maka nyieun deui lagu keur ngancurkeun Jepang Belanda maka di laguan mah kedur sumangat gawe naon eta Tihon Cewa ini lagu susah rek ngomong ke naon sejarah rek bawa budak orang kamu bisa percaya ku ibu kieu we Tihon Cewa Sumoreang tekada pahlawan bangsa jago mundur pantang mulang mun maksud tacan berjuang keur lemah cai lali rabi tur tega taya masa minta pamulang tarima ikhlas ridho korban merdeka tuduh Tihon Cewa Sumoreang yang terkenal pahlawan bangsa sasa mundur pantang mulang aduh berjuang lemah cai lali rabi tur tega pati taya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho korban merdeka sekali ibu itu ayat Tihon Cewa Sumoreang tekada pahlawan bangsa satu mundur pantang mulang mun maksud tacan berjuang keur lemah cai lali rabi tur tega mati taya masa minta pamulang tarima ikhlas ridho korban merdeka tuduh Tihon Cewa Sumoreang tekada lila bangsa satu mundur pantang mulang mun maksud tacan berjuang keur lemah cai lali rabi tur tega pati taya masa minta pamulang tarima ikhlas ridho
korban merdeka. Merdeka. Aya lagu teh dijiwai kumaha karakter. Makanya aya lagu teh wancewang panon layu. Ya dihana. Saya tahu juga mikiran Bang Emoki supaya dijiwai. Nah eta sejarah perlu kurang dikembangkan, perlu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan arti daripada sejarah. Di jerona aya 8 lali, rabi, tegang, pati. Indonesia bisa merdeka lantaran para pahlawan baheula. Lali, rabi, tegang, pati. Lali poho, rabi anak pamajikan, tegang maot, pati jadi bugang. Ternyata Indonesia merdeka lain ladang pamere ti Belanda, lain kado ti Jepang, tapi ladang darahna para pahlawan. Kahartos. Lali poho, rabi anak pamajikan, tegang pati mau. Bayangkan ibu keur kakandungan, salaki dititah berjuang, balik tinggal nyawakna, keur sasapu we bari mulungan Tanjung, dijieun deui lagu. Ayo kades neneng kemana ieu teh? Asal dipanggil jeung indung urang teh. Anak ki jimat awaki basama mulung Tanjung rebun di pakarangan nu remis kene harita keur kakandungan ku hideung. Lagu Iwawan no engat. Oh teu apa. Wah. Nada itu nu kakandungan. Ieu teh lalakon perjuangan bangsa urang, Pak. Nepi ka anak keur dikandung, salaki maot. Darah dina eurih. Dipapai ku indungna bari budak di jero kandungan hayang neangan bapana. Ternyata darah geus nyacrakan dina eurih. Dipeting eta darah. Ceurik waktu ari teh. Ya Allah, geuning Indonesia merdeka teh ladang darah-darahna para pahlawan. Ayeuna urang geus hampir 20-an tahun merdeka, nepi ka eueuh cinta Indonesia ngadon dieusian gugur keur antara urang jeung urang, pasia urang jeung urang. Di mana letak bersyukur ka Allah sanggeus aya merdeka? Di sahari merdeka. Di sahari merdeka. Ayo Bapak, Ibu kan sekolah. Jadi ingat mengenang sejarah zaman Barreto. Guru nerangkeun bab kemerdekaan. Ngan aya mah kan geus eueuh. Di sekolah teh geus eueuh bab nu kitu. Pada corona teh ka jeung SMA ngahuleng we. Nya eta teh kitu. PKI geus teu apal, Pancasila geus hese, P4 geus lieur. Pan baheula mah urang ditalan. Bener? Lamun upacara geuning hikmat baheula mah ibu, eueun nu ngalonyeng, eueun nu heureuy. Abdi geubala keur diajar, "Kobana! Sangsaka merah putih. Orwa!" Matak lamun jadi polisi teh alus, sorana alus. Jadi penyanyi nya lumayan. Da Roma Irama ge takdirna jadi penyanyi, matak disebut raja dangdut. Matak lamun Roma Irama jadi kenek diomongeun. Ini baki. Mun nagarana jadi kenek alus. Badung. Katapa? Pangalengan. Dua deui ceuk. Meujeun jadi kenek teh. Abayang teh lamun Roma Irama jadi kenek. Kodang. Lena dua deui dengan penumpang urang Cimaung bagi heureuy. Al-Fatihah. Sehingga kemerdekaan teh ibu ditandaan tanggal 15 Agustus Presiden Soekarno jeung Muhammad Hatta diteren dibawa ku para pemuda di Canak Karangas Deklok Kabupaten Karawang. Bandung. Karangas Deklok Kabupaten Karawang. Presiden Soekarno Muhammad Hatta dibawa ku para pemuda Karangas Deklok Kabupaten Karawang diteren di ditu. Hei Presiden, merdekakeun ayeuna. Jepang geus eueuh, Belanda geus ikat. Wayahna merdeka.
merdeka kudu Kali. cek Presiden Soekarno ike heula Jepang aya keneh pokoknya pohon merdeka la haula we tanggal 16 Agustus Janari leutik dibawa ke Jakarta ka Bumi Laksamana Maida maka Fatmawati dititah nyieun bendera merah dan putih di kaput Fatmawati lambangna merah tak ieu pokoknya nu merah-merah itu lambang Fatmawati duga ieu tan ungu akhirnya nulis duaan Presiden Soekarno ngadamel tek proklamasi maka tepatan poe Jumaah dipilih poe Jumaah lantaran rajana poe jamna jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 wah si ibu pinter sejarah lah hadir prok sorangan ngandeng Presiden Soekarno ya rakyat ya Presiden lah dia Muhammad Hatta dan naon membacakan teks proklamasi sebagai landasan Indonesia telah merdeka. Kieu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Lol orang Islam, umat orang Islam bari sujud syukur Allahu Akbar nyebutkan Allahu Akbar bari ceurik nah panon geus pecak di tojos Belanda suku geus buntung leungeun geus eueuh sabelah meujeuh nyebut Allahu Akbar ceurik kunaon ibu hari merdeka datang nyebut Allahu Akbar teu jebleh-jebleh sabab beban kudu-kudunan 17-an jadi aya makna anu beda. Lol orang Kristen puji Tuhan Yesus sarua panon geus pecak ceuli geus diteug-teug awak tapak tatu ku pelor-pelor suku eueuh sabelah maka nyebutkeun puji Tuhan Yesus sarua bari ceuri kumaha cek urang Hindu Om Santi Santi Om kurumuy urang Cimaung abdi Om Santi sudah tahu kana heureuy cing atuh Santi mana teh baru kana orang digeran ku Om Santi Santi Om kurumuy teh abdi cenah Om Santi kunaon aya Kristen kunaon aya Hindu kunaon aya Buddha kunaon aya Islam Indonesia teu mungkin merdeka ku urang Islam unggul Indonesia teu mungkin merdeka ku urang Kristen unggul Indonesia teu mungkin merdeka ku urang Buddha unggul tapi Indonesia bisa merdeka lantaran Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda ras berbeda-beda agama berbeda-beda warna kulit tapi satu teu hayang pikeun dijajah ku bangsa batur akhirnya bersatu Belanda hingkah Jepang eueuh kunaon ku bersatu matak datang upacara geuning ibu bener tilu tugasna hiji TNI polisi dua kades camat bupati gubernur presiden katilu para ustad jadi Indonesia bisa merdeka teh nu tilu geura sok gabung ustad TNI polisi pamarentah tong silih gogoreng kana hak batur da urang ngalain kades kades kita mau gogoreng ustad da kades ge lain ajengan geura cicing dina porsi masing-masing kakara itu ngaranna merdeka greget maka TNI diciptakan ku negara keur ngajamin keamanan negara bisi aya musuh di jero jeung di luar maka polisi jeung TNI mah wowog awakna gede sorakna ustad dicetak ku pasantren kudu bijaksana mata ustad mah lentong sorakna tabado hirupna atau kades camat bupati dididik pikeun mensejahterakan rakyatna maruk lain Quran udah diomongkeun Quran falyabudu rabb hadzal bait anterkeun manusia supaya daek ibadah ku ustad alladzi at'amahum min ju sejahterakeun rakyat dina kalaparan ku camat bupati gubernur presiden wa amanahum min khauf geura jamin rasa amanah tentremna ieu rakyat ku TNI jeung polisi maka turun ka RT hancip maka baheula aya disebut siskamling sistem keamanan link saha nu tanggung jawab hancip ari ibu kancip sok kahina ning eta hancip keur tuh cek ibu aduh tentara dura ka Indo oh tara mana apa hancip teh aya di dia
hormat kau di wajib. Mana? Wah, wajib. Karakter yang berbeda. TNI, polisi, karakternya bobok, dabok, tugas lagi ngamankeun negara. Bisi musuh lebih kuat, maka TNI kudu lebih kuat, maka awakna badag, sorana gede. Banyak yang polisi lewat penjahat, tewek, banyak teuing gehel. Atos tong jantan polisi lebay gitu. Mata gamarna mau, pedituna Gatot Kaca, bener. TNI mah bagianna ge nyiapkeun bendera jeung maca undang-undang. Maka polisi gede sorana, lobana. Sangsaka merah putih. Orwol. Polisi, ari TNI tugasna maca undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. TNI cobaan ku lebih baca eta pan lebih mah dituntutna ge lentong manya aya baca undang-undang unang lol kayak unang dari mau proposal masjid diomongkeun lebih mah jeung ustaz engke bagian ngadoa ila hadratil nabi Mustafa al-Fatihah ustaz kabayang teu lamun TNI kita maca doa bila ada roti Nabi Mustafa al-Fatihah kacau mata keur di antara ieu budak ABG anu can nikah pikir-pikir deui lamun dikawin jeung polisi nah da polisi mah tegas geura nyangu lamun acan prit ditilang sebuai lamun TNI kudu dihormat geura nyangu siap 86 kudu make 86 ai kaustan melentong umi tos nyangu acan abi bios we urang puasa mata ustaz bang beku jadi karakter itu berbeda dina undang-undang aya visi misi tujuan daripada merdeka naon tujuan merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur merdeka urang geus puluhan tahun lamun aya jelema geus mung keneh kahiji keurna naon atuh merdeka lur merdeka geus puluhan tahun tujuan merdeka adalah bersatu maka hampura-hampura pernah terjadi bercerai-berai kudu tetap bersatu sebab tujuan merdeka adalah bersatu berdaulat adil dan makmur lamun aya mangpuluk manusia mung hiji berarti si eta kajajah lain ku Jepang lain ku Belanda tapi si eta kajajah ku hawa nafsu egois diri sorangan itu mahasiswa yang bisa semester 7 deh 7 ya dari datang kan itu tugas bikin skripsi oh KKN mana yang bisa ya Pak Aep aya keneh Pak Dewa Hidin Pak Haji Mamat Pak Rope Cicing Walwaramu hanya kita yang kenalnya deh ya apaan oh ya bisa apaan alumni yang bisa ulah ada ulah ditanyakannya Pak gitu kenal jeung karena ulah era wow kayak mana ya bagus kayak bala ayo nama alhamdulillah hidayah Allah ibu bala mah irung ditenok ini halorea Batu Ali gede dipintalkan geuning diputar terus diasah ke naon ke nonyok batur heula keur menjeunna kitu oh gondrong sekieu lah Italian aya barang dahar permen karet ngiblatna kasih lupus gondrong calana cutray ditempo ayeuna foto sudi mah urang eta gondrong dia di sini cari ibu kata pula kalau berapa orang yang pula halaman kuring bala gitu ojos bari kusumat ting hayang jadi naon harita nana gerhana paling ada sepayu ka awewe
ngerti abdi ge ayo nanti tempat fotona astagfirullah gitu kurang lebih gitu kalau di tenok teh ya pede bola ayo pegawaian murah ayo irung di tenok ayo tengah penting dengan belut bener samirang lurah ayo nawe kisah teh alhamdulillah hidayah banyak jadi kenal jadinya Parope balama dosen Inggris ya in the name of Allah Pulau ini bener hulang alumni Amis jenah deui kuring kasabili leos ka Ciamis tah cager di Ciamis dan cager masa kelam bener horian awewe pernah roda boga merek yang saking memuju lah jadi jangan budak awet nu gulis teh aku cinta kepadamu jangan cinta kunaon mah jeung teu hararayam cenah ka jelema panganguran buat nyeri teh ibu ditolak ku awewe disebut ngamur cing teh lantaran anting gitu laan lantaran betuali laan angker ditolak mata geus teh anjeunna dua anting da aral ditolak wae nah cinta mah jeung nolak hoream kanu nganggur ayo nama kepikirnya ternyata cinta itu butuh modal depan ibu ge habeunna cinta aya dahar teu pakai tapi bener teh budak akhirna teh nikah jeung nu beunghar mobil boga sawah lega aya abdi nganggur we abanan geus aya kana 10 tahun mah abdi jadi penceramah oh alhamdulillah ibu kamari corona 2 tahun tah itu teh nu beunghar teh bangkrut ayeuna teh salah sia teh pabrik PA, pila eueuh, mobil eueuh. Eta ge make kongkorong ayeuna teh nanti bisa dieclok, kan cenah usut punya usut kongkorong tina lajada. Kadang tina COD. Nah, ayeuna abdi depan ku Allah teh dirubahkeun nasib teh nya. Heuh saking mah duit boga, mobil meuli, sawah kapeser, imah kajieun. Nah, da ayeuna teh cerai, kaheureuk duit. Apa baheula mah nolak abdi, teu sudi ka jelema pengangguran, ayeuna mah hampura ceuk. Ya baca ya ayo kita dibungkus kita kasih wira oh si WA nanti iya kenal keneh ke abdi ditempuk pepena oh cek terang anu nolak abdi baheula keur kuliah tong dicecerah eta cenah sok nyeri hate aing nu nyeri hate cek hate teu diomongkeun mah kan aya amak mah aya we jeung aya naon ka WA nyata cenah abdi teh anu bangkrut ekonomi terus jeung caroge cerai oh cek kitu oh we abdi terus aing WA ayeuna kumaha ayeuna mah abdi teh bade namping ka AA oh kan ku sabab abdi geus jadi penceramah ngomong kasar teu beunang hapunten cing teh hapunten ayeuna mah tos lain level pada hampura ya kabudak awewe tong sok nolak lalaki pedahkeun ngamur suatu saat si eta boga gawe maneh nu ngamur bakal musafir cintana kajadian tapi eta teh ulah dianggap dongeng bohong nah untuk itu waduh eta mah bisa jadi barudak ieu bersatu berdaulat adil dan kumaha atuh cara syukuranana urang syukuran teh kaduaan hiji ka Allah kadua ka para pahlawan kumaha syukuran ka Allah ustad anterkeun manusia supaya daek ibadah pamarentah rakyatna sing sejahtera polisi jeung TNI geura jaga keamanan negara ta eta teh fungsi pamerintahan keur nyitakeun alam urang saeus merdeka maka urang tugas nu kadua bersyukur ka para pahlawan tuturkeun jeung doakeun kumaha doana Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma nah hari ibu-ibu ngaco urang kebawakeun doa kanu geus maot lain doa ka indung bapak Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'man khalahu Allahumma gfirli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah eta teh ngadoa teh bari tunggul ning aya untuk mengenang jasa para pahlawan mengheningkan cipta mulai obade nyanyi ibu tungkul ngadoa ieu mah obade nyanyi ibu miluan lamun balik ayo drijit
hiduplah lain hiduplah yang beri ngahwak di nama pohon wajar dengar seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara remaja diribaan bendera merah nusa bangsa kau wahai bunga putra bangsa harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. RW nama pengajian kieu cenah cenah itu kudu ngalatih geus bari saeup. Bahaya tuh RW ya ladang latihan. Maka merdeka teh nu hese manusia. Mana bukti? Wage Rudolf Supratman nyiptakeun lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya Tudua Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu dua negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Tudua Indonesia Raya merdeka merdeka negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Dijalona pikiran bangunlah jiwanya bangunlah badannya ngabangun masjid lebih babari katimbang usian masjid ngabangun jalan lebih enteng katimbang miara jalan pengajian babari katimbang ngamalkeun ceramah ke enteng katimbang ngalajuan ku akhlakna bener maka Wage Rudolf Supratman secara langsung geus nyindiran ka ibu nyindiran ka kuring supaya manusia bangkit pada hari ini kita mampu membangun gedung-gedung bertingkat tapi naha akhlak beuki rusak pada hari ini Universitas Pabalata pendidikan di mana-mana bahkan dibiayaan ku negara tapi akhlak budak teu kasalametkeun berarti ngabangun jiwa leuwih hese katimbang ngabangun badan. Ngeus capek cing aya budak yatim teu ka dieu mana ka dieu aya duit teh rek dibagikan hiji ya yatim yatim teu boga pamajikan hiji dua nah kalau orang itu bela duitna ka ibu kades menawa kabubar bisi yatim aya genep aya duit kan aya 500 begitu Waalaikumsalam
mun hayang jadi 1 juta teh kurang keneh 540. Wios wakil nawe. Oh aya mana yatim? Ah sini deh. Alim, mun alim wios didinya abdi nu kahandap. Keun wae. So mana? Kamu sini. Boro sadar nambahan ya. Punten dibagi. Abdi nabira anak yatim lain ini yatim. Ya wakil, ada yang memancan ini muni baper tuh. Acan segitu ya kene. Ya di ya Pak. Ada duaan. Kilo. Oh, eta mah lain yatim. Oh, budak. Nah. Oke, sok ka dieu. Boro sadar nambaan ya, para rumput teh. Bareng aya duit 100. 500 jadi hayang 1 juta teh 500 deui. Oh, cicing bukan mah genep ratus. Bukan mana sih bukan eta mah. Hidung, hidung, terus syukur dong. Genep ratus jadi hayang 1 juta 400 deui. Ya, tiurang atuh 100. Ai, 700, 300 deui. Itu baru kali tuh nih. Karena ayat 700, 800, ada 200 deh, kagok, puluh kagok, terakhir 200 deh, ya. Kulawan bede, nangis. Cing deh, hadir ngarah apa? Soalnya. Wios dirinya, atau datang nangis. Orang naruh disuntik. Cing deh, 1, 2, sok, 3, 4. Salah 100 deui mah. 100 deui mereka kamu 100 deui. Bisaannya abdi neangan oge banyak. Aduh. Salah itu seberapa? Jadi 1 juta 110. 1 juta 200. Alah 300 deui mereka. 1 juta 310. 150 deui Pak. Piraku teu gablek ka era buru. 150 deui ada kenek. 150 deui mereka gede. Hayang jadi 1,5 juta. Mana? Kalau ieu. Tuh, dia teh 1 juta saberapa teh? Cepet deui, anu kagok buruan lah. Kagok itu 1,5 juta geun lah kagok. Abdi kudu kadinya. Pira 100 deui ya teh ge. Mana? Alama 10 deui kagok aduh. Senglet teh sak skrip deui pira ge. 50 deui pira ge kagok. Ayo daripada balik ti dieu lagi ya. Bener ya pas we jadi 1,5 juta. Tadina lamun leuwih mah jadi yang jadi 2 juta. Mana sok ada yatim gede yatim. 1 2 3 4 berarti itu 5. Oke. Oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Putra 10. Teu naon putra saha we? 10 cing tambahan deui. Lain tambahan budakna. Ya mah duit nih 1.550.000 jadi pun hayang jadi 4 juta jadi 2 juta teh. Atau yatim mana ya 10 sampai main ditutup 11 sampai ditutup ulah ayo kalimat bener. Anu keur sare mah ulah diundangkeun lila. Aya. Cing cek panggil kawan ekonomi. Pak Butun. Si Abi.
Karek 1.600.000. 1.650.000. 1.700.000. Atos bae, atos sabaraha yatim lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 13 ini deh. Udah yang kaliwat pokoknya mah. Ya, so. Ini deh, awas kita deh. Angin. Deh. Cik yang begitu duit. Begitu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15 berarti 100 ewang, bener? Tapi deal ya teh? Oke. Cing, kurang tanya. Dek, sekolah tuh di mana? SD Cimaung. Kepala sekolahnya saha? Oh, Bu Popon. Berarti itu betul suka. Berarti itu sekarang tadi tuh. Berarti menang 2 juta. Oh, baik. Bu Popon, anu tos teu aya saha? Lain anu tos teu aya teh. Bapak, Mama. Bapak, Mama aya keneh. Ayeuna jeung saha? Jeung Mama. Mama kerja naon? Oh, di Honda. Terus nikah deui can. Lamun si Mama nikah. Lamun si Mama nikah deui wios. Lamun si Mama nikah deui wios. Saha? Sieuan. Oke. Kamu sekolah SDN Cimaung sama Bu Popon. Salamnya ke kepala sekolahnya bersama guru ya gitu. Notos daya saha? Bapak, Mama aya keneh. Nyaah ka Mama, nyaah ka Bapak. Ya, sok ngadoakeun Bapak notos daya. Ya. Di saat ibu tamelar ka kolot, aya budak yatim nu inget ka kolot. Di saat ibu teu hayang kalongok kolot, ternyata aya budak yatim nu hayang tebung ke jeung kolot. Maka ibu bapak hargaan kolot tumpang beungur aya, nasib urang teu sarua. Mama aya keneh. Nyaah ka Mama. Mama tos nikah deui. Lamun Mama nikah bios. Rolakna lebih beangkan. Entong hampura bapak. Katratur, hampura bapak-bapaknya budakna dicarek. Anu mongan boga bapak tere. Garalah. Andai kata bapak tere na ieu. Oh ya berarti ya 2 juta. Mana yatimna? Jika 2 orang eta. Di ibu. Berarti dia. Berarti dia nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cing nun abdi nun Buyos. Abdi nun rantung nya, nun dicetak nun rantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 15. Cing lamun di 16 berarti siap, Bu. Abdi nyongkeun ketua panitia ka dieu. Bu Kades ka dieu, tokoh agama ka dieu. Bagikeun ieu atur dari nu abdi. Mangga we bagikeun ku tokoh-tokoh nu aya di dieu. Hah? Bu Kades. Oh, Pak Ustadz Hoer, mana? Ya, bagikeun cecing. Semenggawe 100 heulanya, Bu. 2 juta ya teh. Lamun dibagi hiji 2. Ibu sanes? 1 nangtung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 orang. 2 juta dibagi 16. Ayo ngitung. 2 juta dibagi 16. Berapa? Kalau 150-an gitu. Ayo gitu saya namanya. Mana Bu Kades? Ibu Kades, Pak Ustadz Hoer, Ketua Panitia Panhut. Bukades, Bang masih angkat Bukades. Saurangna 100 gila, Ibu dino. Sama kartos. Kaprok Ibu, alhamdulillah aya milik Garuda. Oh. Pas kali ya. Ya. Syukur.
Dek, sampai tangan dek. Wah, dek. Atasnya. Ya, atas saja. Oh iya ya. Sekarang orang batasan bu. Itunya. Buat kamu tong nangis, jajankeun nya. Dadah. Oke. Atos, sadayana atos. Ya mere. Ibu, tisip kuring sampai telu kabeh hatur. Bahwa sapanon sareng samangan mugi agung suku lumur jeung si hamburana. Paralun anu kasuhun nu ninggalin teh pamrih hampura nu kateda. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi